Makan bae ciri atuh ilung deui mah. Apa urang teh ayeuna teh maulid. Malah atuh maulid. Di bawah dua nana dan lain tapi memang baru dua nana kurang jelas dan hari maulid mah waktos lahirna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktosna jadi disebut lamun maulid eta teh waktu lahirna dira waktu lahirna Kangjeng Nabi teh bulan Rabiul Awal mulud hari mulut manu dilahirkeun eta cenah geuning supaya nu ieu mah mau kena teh can diganti geus 7 mulut tah eta mah hartina mulut di dinya mah 7 tahun teu jadinya harti mulut teh 1 tahun alhamdulillah Pepatan atau sekolah jadi yang maulid ya maulud mah waktu lahirna maulud mah nu dilahirkeun sekali deui maulid mah waktu lahirna maulud mah nu dilahirkeun jadi sakali deui waktu lahirna teh iraha Rabiul Awal urang mah jadi mulud asalna tina maulud nu dilahirkeun saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya capek di kayuna muludan itu di urang peukeun bae da kadinya judulna ngan intina berarti lamun memperingati karena lahirna Kangjeng Nabi lamun aya maulid kudu aya mauludna kudu aya hasilna lain muludan tiap tahun ngopek anger muludan tiap tahun pasea dan tiap tahun kasalaki ngobrol bae salaki tiap kampung muludan tiap tahun kabang emok anger nya sini da kapangi atuh nu sok lanjut mah ciumna ge sok atuh tong dibandarkeun jadi kapangi saya dah oh tapi itu di mana-mana oke ngararinyo hari pana beat mung diajar zikir mah araremung aralin muridi naon beat zikir naon dapat horiko nah hari kubang emok di beat dae aku berjanji gitu we tah eta teh ngaranna teh beat hari beat zikir mung beat riba dae nah itu bilang ini dari ayat gitu di dia ayat enggak gerak tobat silain teh muludan we hayo di pamer muludan di dinul muludan teu gerak bereut bikin kuat teh dunya teh kareh ngeusak jadi lain muludan maulid tapi kudu aya muludna kudu aya nu dilahirkeunana mana dalilna bisi ieu mah aya nu nanya naon muludan eueuh di dituna tembalan pang nembalan geus ibu teh ku bapak teh biwarang Allah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un surat Yunus 1:4 naik cewek ngobrol heula atuh kemarin udah beja-beja dan sarapaleun atau gantong cenah kitu da apaleun ganteng tuh dipoto aing motor teh bebeja heula bener make hasil aing teh balikan deui kul bi fadlillah kul bejakeun ku aja dia Muhammad bi fadlillah padol Allah teh naon anugerah Allah wa bi rahmatihi jeung rahmat Allah babidzalika mangka ku kitu teh pal yaprohu kudu bungah anjeun kabeh babidzalika mangka ku bungah ku padol Allah jeung rahmat Allah wa khairum mimma yajma'un leuwih alus daripada anu dikumpulkeunana rek mudak naon atuh urang sakabeh nu dikumpulkeun ku urang eueuh naon-naon
ngarasa bunga ngarasakeun bahwa kabeh ieu teh padol ti Gusti Allah. Jadi moal ngarasa pinter aya oge dipinterkeun, moal ngarasa beunghar aya oge dibeungharkeun. Leres-leres moal aya kajadian tiga kieu ta eta masjid agreng eta masjid ieu leuwih kaleggat eta masjid eta laku menang saha teh ieu menang saha ieu lampu mata nanya kieu teh nyaho urang teh menang saha ieu lampu teh moal leuwih kali kieu-kieu mah gitu. Baheula mah di dieu teh Allah dengan bisa betok-betok acan ayeuna mah kabeh ngararanyi baheula mah teu ditariung ayeuna mah ditariung yang solok teh menang saha teh ieu. Ulah kitu teh. Sadayana oge padol Gusti Allah. Teu aya padol Allah mabri ge moal tulus ka dieu da hujan di hadapan. Beuti heula ge lewe teu balik teh da siun atuh da mundun. Nya Allah jas hujan deui dikeresakeun teh baleungharan di dieu api-api teu nempo abdi kahujanan teh. Urang dieu untung abdi serada cager kana belikanna dalam abdi nu baheula mah geus teu hayang orang deui ka dieu. Itu payah beli hareupeun daripada tukang nya. Di mana tuh ya Ustaz di tahu hujanan Allah di miftahul khair tapi alhamdulillah ketika ayeuna hidup kene alhamdulillah padol Allah kabeh teh ieu mah eta di ujung nepi ka ujung menang saha teh kakek tanah teh 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 warisan di saha teh kakek geus moal hayo we ngomong moal kajalma anu ieu mah kudu bersyukur fal yafrahu kudu bunga aya deui wa bi rahmatihi ku rahmat Allah mana rahmat Allah teh lamun dihubungkeun mah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kami teu ngutus ka anjeun terkecuali jadi rahmat sekalian alam. Jadi rahmat-rahmat ge saha atuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yafrahu kudu bunga anjeun. Jadi urang teh dipiwarang bunga karena kelahiranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun boga genjringan gerak takol genjringanana, lamun boga qasidah gerak takol qasidahanana. Tadi qasidah henteu ini karunya ting muludan mah takol itu kukuriheuleun lunan henteu atuh ku qasidah atuh kan biasana kan di mana-mana sekarang itunya usum ieu mah proposal ngagilir kanggali mah digetrok tutupan bukan ningali Bapak Ustaz cenah muludan teh mah jauh kunci cenah ne ari usum acara ieu mah Pak Ustaz arinya qasidahan Pak Ustaznya tampil ieu mah di ditu di Cileunyi usung di penta kudunan mah harare hirup usung kieu mah hayang tampil kabeh Bapak RW sambutan Bapak RT sambutan Bapak DKM jelema ini sambutan semono abdi kungsi ceramah di Arjasari da beak atuh sambutan bungkul sabaraha geus 7 geus 10 dan as sambutan saurang 10 menit padahal nalika diajak nama ya ulah ya alasan covid mah ya alasan itulah begitu ini mah ya yang tampil ya yang pasepat gitu dia mah moal ya moal dia mah moal beda gitu maksudnya laras ada kakara urang mah ya ceramah kudu diseret-seret ka ada nasar da dan dina tulisan mah di dieu jam sabaraha sok-sok tinggal itu pukul 3 hari 13 jam sabaraha karek apal urang mah pukul 13 teh sesudah salat asar iwal di dahul heukeut wae da karunya nyieun atuh dibaca tuh tinggal si Joni centin tak gitu bawa udah PKB hari lagi teh kayak kesal cipit depan puter ada mati bayu barangkali nangis gitu bisa akal tuh tinggal kita udah mau cikal teh so cenah beres lah nah nanti kamar nanti teh
mun pameget soleh mun awewe sakit ya mun pameget mun awewe lamun banci yo seri tapi tak video tadi wae jika salawatan heula cinta ka Nabi cinta salawatan siap keluarkan suarana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi kali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi tak gitu sedangkan itu nama pohon dulu ya kapan penting salawatan budak dideyong-deyong budak ngagebrak urang menang pahala budak ngagebrak urang menang pahala yang berjiwa jika urang menang ganjaran sikituan omong ieu mah begitu syuri bari mancrek teh gini mana lupakan rehan lain ulah gituan urang mah mending keneh bari salawatan mana teh lagam kitu teh kitu sok ajaran rek marede budak tibrak langsung nya menang pahala nya budak tibrak ngomong bapana ogo buru-buru cekek bari maca salawatan sallallahu ngan salawatanana nu lembut-lembut bae ulah panca salat umur sana mulu atuh macam ngorok teh keluhur lalunan bae kul bi fadlillah urang kudu ku pahala Allah ku rahmat Allah kudu bunga nepikeun ka bunga teh nu boga domba diponcit boga hayam diponcit bakakak tuh iklan deui bae alhamdulillah bila naik musami meh heula bae musami lah mun dibere bari tak ieu tapi mah matakung sabenerna mah lamun menang lawar mah teu hayang teh jadi ustaz teh mending kita jamaah apa dia aman ngahua usum hees gitu ieu we balakeun alhamdulillah urang bageun urang sadayana pun lanjut ka pangarsana Kiai Ilin sing istiqomah sing diluaskeun rezekina sing ditambih-tambih istrina nah make disebut amin bae we atuh ulah kumaha mun takdir hayo ayeuna naon teh tapi lamun sing kuring ngomong insyaallah tingali namina sae di dieu Yayan Ahmad Fadli Yayan Ahmad Fadli nama make SPDI teh kaliwat teh SPD make SPD sok kalai di amplopan bener balik kita kemana kita di mama Aika gitu istighfar suri Singkuring Nabi Yayan Ahmad Fadli asli di Cileunyi ari di Islamin alhamdulillah nepi ka ayeuna can ganti masih keneh lalaki boga istri hiji eta boga anak hiji insyaallah monogami moal poligami kecuali kapaksa takdir di Gusti alhamdulillah gentil atur nuhun ieu mah tidak ngopi lain tidak ngaji ke dieu mah jadi kita ngaji itu bari kieu di pasir serba salah nepi ka mana tadi teh nepi ka dalil muludan teh surat Yunus
Sutadikul bifadlillah wa birahmatihi. Itu wabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sing bunga daripada namun dikumpul-kumpul kurang halus kene ngarasa bunga ku lahirna Kangjeng Nabi. Bisi deui nanyakeun deui dalilna mana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur ya lamun teu lahir Kangjeng Nabi urang moal wawuh di Islam nyaho teh ayeuna urang salat asar teh 4 rakaat kitu nyaho teh urang teh surga jeung neraka di saha mimitina di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamana dicemayang kok kasasalaman pecat jadi minta hati kra cicing kemana panggih mau ditanya mau malam balik mah awas oh itu tapi karena Nabi teh dalil lain sakartum kudu bersyukur gitu bahwa lamun gaya Kangjeng Nabi urang moal wawuh di Islam can bubuh boga iman can bubuh dae ngariung di masjid buat di masjid lagi can bubuh aya pan gara-gara muludan model kieu ya memperingati pan baju nu anyar lunas teh pan kapakenya alhamdulillah bahkan pan loba nu kieu kusung rutinan mah tara hadir pan muludan mah hadir nya garis sabagares daerah pandek hadir lagi ka pengajian rutinan mah kunaon euceul tara ngiringan ari rutinan reboan jumaahan alif reboan jumaahan mah make seragam itu dari teh abdi teh ngiringan dari balodan atuh da telar meser seragam teh wawartos pan abdi teh kampun lanceuk nu sanesna tos meser seragam abdi teu ngajar teh ditaros abdi ke ustad oke pan kumaha teh malah cek salakina ceuk aing ge tong ngaji deui cenah kitu. Rata-rata pan hari tukieu mah da raek nu tara wawuh jeung masjid teh nya daek henteu ka pangaosan tos atuh cek eta mah ulang-balik bae lieur potong model lain atuh keun mah bakal hararita bukan ada hareup mah ngaji mah hese teh mah jadi urang teh kudu bunga kana lahirna Kangjeng Nabi kudu cinta ka Kangjeng Nabi bahkan dina Sama'il Muhammadiyah menjelma ka sakumaha betul dikirna la ilaha illallah cinta ka Kangjeng Nabi la usulah wa ta usul ka Kangjeng Nabi serius emal usul ka Gusti Allah lamun cinta ka Kangjeng Nabi jadi urang kudu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cenah lamun aya urang boga budak lalaki kare-kare di ngaranan Muhammad awalna tah eta teh budak teh kudu rada dihormat urang teh mun nyarekan teh kudu hati-hati teh kitu panami teh langkung sae mah hiji Asmaul Husna geuningan 2 ngangge jenengan Kangjeng Nabi Muhammad misalkan Muhammad Yayan kan kemenakeun ari Muhammad Yayan ya kitu Acep Muhammad Acep juga kitu tinggal digawingan ke Muhammad urang teh kudu bunga ku Kangjeng Nabi kulahirna Kangjeng Nabi lamun teu aya Kangjeng Nabi laula kalama khalaqtul aflaq moal aya dunya oge moal aya surga oge moal aya neraka oge Nabi Adam diciptakeunna teh jadi nabi pertama di dunya da pertama diciptakeun mah nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Wah pisan tuturkeun bahkan dina aya kaseden dia pan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah lamun anjeun cinta ka Gusti Allah mangka tuturkeun Kangjeng Nabi apa cinta ka Allah tapi teu nuturkeun Kangjeng Nabi anger bohong cintana kudu dituturkeun Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu Kangjeng Nabi mah tawadu terang tawadu naon tawadu teh lain karena waduin naon tawadu teh rendah hati kita abdi mah jalmi
leresan we gitu. Jadi dipuji itu mata irung aku gitu Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi mah nalika lamun lapar, Nabi mah lapar yo untuk uring-uringan dalam makan-makan teu sakara ditanjong Nabi mah komo nyokot nu batur mah geuat si eta teh si batur teh simpen di dieu teh jangnahan nyeri beuteung nyeri patuanganna. Usum diajak sedih ripan urang malah keur puasa we keur puasa pan ditowel teh zaman dulu cicing kenal puasa. Nabi Nabi mah teu pilih hulu jeung nu beunghar kitu jeung nu sangsara kitu teu isi dan kudu ngareneng jeung nu susah teu isi Nabi calik ngarieu itu Nabi mah oge sakopop sainum jeung bojona tilas bojona teh teu digilir-gilir kitu Nabi mah langsung we tilas eta teh teu dilap heula henteu leuleuh betul didinya tilas lamai teh tilas lamai bojo sok salaki urang gitu sungguh sweet Nabi dan cintamu bila Nabi minum di bekas bibirmu jadi tilas eutna Siti Aisyah teh di eut ari tak keneh ku Kanjeng Nabi teh pane urang mah lain urang pamajikan teh meureun jadi labu tisu mah gunaon mah ih meureun sakitu begitu ge sakalina ku pamajikan di asongan naon jamu atawa naon urut dikengkel ku pamajikan teh meureun teh disopak heula mah ku besok naon rabies sakitu Tuluy mana deui Nabi mah lamun ka patrok teu mimiti ka patrok. Mimiti teh tarik heula. Assalamualaikum bau teh nu ngawaler Nabi mah tuluy patrok deui. Rada di awanan tok 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 gitu. Assalamualaikum daya keneh nu ngawaler ngatrok deui tok tok tok. Daya keneh nu ngawaler Assalamualaikum misalkan teh nu ngawaler ngagoler we Nabi mah parkeun we sorban teh ngagoler we di dinya Nabi. Coba lamun urang nyapanya balik malah geus capek mana kahujanan di katrok teh lain urang mah tina tarik lain ngalonan kalah beuki narikan asalna nu ngatrok teh ieu hungkul meureun hungkul campur jeung suku pan urang naik langsung ka luhureun pantot teh weuy pingsan atawa hes itu pan urang mah ada sabalana loba turutanna kata kurang tong sautak seutik bid'ah kan deh nyebutkeun sagala eueuh ti dituna Nabi wae ya tinggal ka dieu ieu teh menang ngondang ieu teh sia abrokna ge mangkanya mahal teh hese kan deh pelong dia jadwalna teh hese teh padot teh mata pelong malah jeung mumpung aya tinggal ikut bae disebut sombong teh Nabi mah tuangna teh ku kurang tilu Nabi mah tuangna teh kurang lain 5 kan urang mah 5 kapung-kapung nu ye digawe Pak ieu can peak ieu geus nyokot nu ye ge nyempeng bae tah geus bid'ah tah teu aya di dituna leres kapung-kapung mah ieu ge nyibung ngahua nya can kunaon ku senok pan urang zaman Nabi teu aya senok zaman Nabi kalau baheula mah bahkan halus bani turutan dieuna ku kitu bahkan digayung heula kira-kira geus gayung heula ku hitungna teh capek heula eueuh blender baheula mah kalengkeun langsung ka anakna teh bari selawatan hafizul ilahu karomatan li Muhammadin apaul baik dari teh waktu terus dikunyah teh ka budakna teh daek dicarek karena di kolong teh itu ngomong, cicing langsung siunut, tapi budak ayeuna tingali, bolak balik kata dia oke, teu beunang dicari ku indung bapana oke, beres, dan geus ngaliwatan ku senok dina tuangke geus beda, kalau baheula mah dina masak, make marhaba baheula mah nasabung tasibul ulami ulahu qaladata nujumahan jauzau situ teh geutik teh alhamdulillah berbuah buyah teh kitu karahape cenah bapak maneh kitu cerita dan jadi buatkeun ka budak nah da budak teh jadi nurut atuh disusuan oge pan baheula mah taraya istilah promina naon karana itu lah susu-susu karana itu disusuan we ku indungna
Da pilih rayu jeung pajarkeun teh. Da karaoke sieun ka Bandung ku anak SMA da hayangan teh nyusuan budak teh tetep disusuan lagi ku sapi, susu sapi teh geuningan. Mata budak teh lamun dicarek moal nurut kecuali ku sapi da eta teh anak jelema anak diculungan oge jeung anak sapi kali. Anak sapi. Hese nyarek teh komo usum aya semah besok ajaran. Usum aya semah da budak teh ngadadak atuh biasaan tang ulin make jeung ngalendean kan biasa kita ngalendean atuh mama cantik. Usum aya semah kitu teh. Nya biasana kalau ingin sekolah ini ngaji can pernah suntangan oke kadinya hoya semah mah. Da anger eta jajanan teh hareupeun batur ngarah dibere kan era heuh pas meureun urang oge nya. Eta mere mah disebut pedit teh kitu. Nabi ka mana kieu teh? Nabi ka seueur tuturkeunana Nabi. Siap ya itu aja tuh. Caranya sesuatu lah gitu ya tuh. Apa ada bapak sieun teh ceramah utak pengeunang teh mah. Loba tuturkeunana Nabi mah. Nabi mah ngapun sendal punya lira karanita pemajikan. Itu Nabi mah. Nabi mah ngaputan acuh punya lira cek parjani tak cek marhaba. Nabi mah ngaputan acuh punya lira teu upama jikan pan urang mah sagala teh mah kopi mah rokok mah yuk soek terima gitu ya. Gitu sareng urang gitu. Entok. Darek dinyebutkeun nya daya dihareup da balik gerak ke pasea. Ieu balain batur abdi we lamun indit mana anuna abdi. Serius lain gini-gini dah hese. Lalaki mah teh panyakitna naon? Panyakitna teh lalaki mah kudu fokus, teu bisa juga awewe. Lalaki mah lamun ayeuna ngaji we moal bisa balik kumaha. Paling kagayem berenang. Nah, lalaki awewe mah sok aya lalaki mah lamun lajeun pipi we kieu lalaki awewe mah lamun lajeun pipi bisa balik ngasuh awewe mah sok nyamu asa seseuheun beres sinetron apa geun ngabusrak kieu teh pan pipi dipindahkeun ngambek pan dong dipindahkeun awewe nya awewe tapi samu asa seseuheun beres. Abdi pengalaman kita masuk budak saja dan disempres atau serius. Nah, da eta mah lamun bari nyangu bari naon padahal teu ditempo si Ami teh tong kadinya atuh jalan teh kudu teh ka dieu. Padahal manehna teh teu lalajo kan keur bari nyangu. Awewe hidup ibu-ibu hidup. Tak singahargaan ka ibu-ibu teh lain hauk kolot lain semua capek jadi ibu-ibu. Capek ibu-ibu mah isuk-isuk munggah wadah eta isuk-isuk ngurus budak lamun penting nyieun yang budak kamana wae ari mantep capek jadi awewe maka awewe mah daripada ieu mendingan keneh ngurus rumah tangga cek sabareh teu naon awewe mah teu ngilu jijir teu hot-hat teh dengan pengajian diptikan kan itu kan itu penting anak jeung salaki kau urus lain pengajian hayo di papayan salaki teu kaurus tapi pun kok mau buladi geus mani rek kumaha dan bapak RW karek sabareng imaman salat subuh teh di masjid Miftahul Khoir teh jadi salah kuduna sorban da ieu macam pelwer berenang kaca panon teh mah aya dina luhur pantok teh jeung jadi cokot teh kieu ke nek marukana sorban keur Allahu Akbar teh nyawa hutang teh jeung oh jangan teh bidang atuh kabeh tan salah saha salah dan salah wae kurangan kudu ieu teh udah kampung-kampung mah kitu atuh muludan hayo madagangkeun salaki turun kurang-kurang
pan aya nu kieu geuningan ibu-ibu jeung ieu teh ngobrol geuningan ece salaki abdi mah da kaluman di sabra covid teh da ayeuna pagawean teh dahar we jeung hee mana hungkul geus eueuhan teh lamun bisa mah yang itu bertambah da kan kitu teuing cenah caroge ece narjang di caroge abdi mah sakitu kan ayo didadagangkeun diunggal golodog teh biasana mah tukang ngomongkeun salaki teh biasana mah ibu-ibu pengajian teh biasana mah naon deui wae cek urang dipun mawa budak cibit we to susuan heula ka iroh kadinya tuh hayang ka aya cenah to ieu bawa heula ka aya kali to tuh aya cenah biar so kadene tong di dieu teh urang bahaya kayak melong terus tuh aya mana yang disirek leweh dia kali itu dia kalau pemain kaleci jadinya dia bagaimana dia mengasih dia jadi ulangi deui urang teh niat sejak memperemut sejak ingat sejak mahabbah karena lahirna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon sababna diajak ngaji rutinan macan puguh dararaek ai kumuludan mapan apal tuturkeun urang teh Kangjeng Nabi setahun sekali maka kuping tak geuningan pasehan teh goreng patut geuningan kieu teh ulah geuning kieu teh gitu Nabi mah tara hoax ngor ka bojona tara jauhin corekan ka istrina teh lamun aya salaki ya lamun salaki urang bagawean teh nyarekan we berarti tara muludan teh kitu teh sok nyarekan we sareng urang tara muludan teh kitu teh Nabi mah ngabut kacu punya lira Nabi mah tuluy mana deui meres ieu susu naon teh susu dombana susu memang penyaliraman tuan rumah tanggana urusan rumah tangga kudu dititah Nabi mah panggeutena urusan rumah tangga parlolobana lalaki teh sok da rasa-rasa geus ieu naon teh geus neang usaha teh aja geus milari duit teh jual kalimah teh kieu we penyak lalaki tata-tata da tara muludan teh kitu patut teh hidup ibu-ibu hidup kalau di dalam urang dengekeun bapak tak silakan gerakan tak Nabi mah hidang punya lira Nabi mah salaki urang masuk hidang umpah wadah tara tiga teh tak balik di dieu mah bapak kudu turutan Kangjeng Nabi mah teu eleh urusan rumah tangga teh dimimiti nyeuseuna naon dipidamel usaha bukan jam mata paling jaya itu cara rinsak apa kudu getol teh da kewajiban pamajikan mangan tilu kewajiban pamajikan mah hiji masak dua diwedak nu katilu ngade ekor teh manehna dekak we sabah manyare kieu we hayo da campur atuh si abah geus kolot ke ngadekak we kabeh pas tadi mah teu hayang lamun dibayangkeun oge lamun jaman misalkan urang panggil ka abah mah kieu teu teu kau panggil ka abah teh abah si abah teh kewajiban apa wae mah sakitu teu leuwih sasesana mah kewajiban urang bahkan cenah teh suan bae ge cepat ngomongin ngan saminggu wajibna mah wae kaditu mah kewajiban lalaki matak tiga heureuy teh sok susuan heula budak teh kitu wah sok lamun urang teh tah susuan budak ku pamajikan teh kumaha nyusuan kira hese teh kitu matak tidinya mareuli susu kaleng teh meureunan kitu mata urang uihan deui ngan tina muludan teh ulah muludan we hayoh nyaho dalil hasil eueuh ceuk tadi teh maulid teh kudu aya maulud kudu aya nu dilahirkeunana
kene pasean jeung tatangga ayeuna mah akur ayeuna muludan tahun kamari masih kene ngopet ayeuna mah bageud daek di zaman oge nya ge can seuri masih kene maut yo muludan anu kamari tarang miluan pengajian rutinan ayeuna mah daek tak kitu bahkan nu hadena mah yeuh nu saking nu hadena aya bahkan udah salah buka dina jihadna buka dina bajuri nu hadena mah diikrarkeun kita ieu jang tahun payun jang muludan tahun payun kitu kudu nama lain panitia nu ngatrokan tiap imah menawi pilih bade kangge muludan kudu nama ulah kitu kudu nama urang nanyakeun ka panitia iraha muludan di tahun poe keun bae lah saking mah ti urang kitu kudu nama terang Abu Lahab terang Abu Lahab saha di mana cicingna Abu Lahab di neraka jelas kabat siada Abi Lahab wa tabayana suratna Abu Lahab teh paman Nabi diriwayatkeun di dinya geus jelas tulisanana Abu Lahab teh dina neraka tapi unggal poe Senen Abu Lahab diringankeun siksaanna teh di neraka teh kupedah naon kupedah ngabebaskeun amatna pas saking kubungah alona lahir nyata kangjeng Nabi Muhammad lahir langsung amatna teh dibebaskeun anu cek harga mah 5 kali ontak berarti 50 jutaan baheula ayeuna urang lamun sedekah ka muludan sabaraha miluan lamun 100.000 berarti teu satai kukueuna Abu Lahab sabaraha nah kitu urang Abu Lahab padahal Abu Lahab teh kafir Abu Lahab teh Islam tapi gara-gara bunga ku lahirna jungjunan unggal poe Senen di neraka diringan ke kitu aya deui pandina nikmatul kubra mah saur Sayyidina Abu Bakar sajalma nu ngaimpakeun rezekina hak erek muludan sejak muludan kana mahi bil jannah pawarangan jeung kami di surga amin ya rabbal alamin urang kikieuan teh kajeun balik tunduh kajeun balik kumaha oge urang teh matak gede muludan teh ganjaranna nya leres leres tuh meskipun geus pacingeuh kitu ka mana kan wae sarerea ieu teh di naon ieu teh barokah teh ieu teh nu dikelek nu dipanggul ieu teh nu dilahun ieu teh barokah teh ngan dekat tempok we bungkul insyaallah sadayana kenging barokah bahkan nu hadir model kieu teh ieu dosa teh dipulutan dicatetkeun PRW aya henteu PRT aya henteu kitu ceurana aya henteu CSI aya henteu didata ku malaikat teh ceketin aya eueuh teh kitu kadadang aya henteu ditulis di dinya teh ku aya kadadang di juru balik-balik eta kaji lamun geus kitu urang lamun geus hadir model di dieu kieu mos teh sidang cicing bae bolak-balik karunya ka malaikat ieu kawas CS malaikat wae der urang teh geus diuk asup boleh tuliskeun entin aya cek malaikat der teh kaluar dihapus deui ku malaikat teh pek teh tetur silila asup deui tangga gawekeun malaikat teh ditulis deui ka ditu teh jadi calik bae namanya kali sidang ieu teh diuman model kieu teh dicarana dosana teh cek keterangan komo keur muludan model kieu dihapus sadayana dosana amin ya rabbal alamin ngangge karunya ka malaikatna dialungkeun ka gunung nolak dialungkeun ka laut nolak lautna teh nehi cenah naon giliran aya we balik di heula usah ngaji cek malaikat teh tapi sirek balik di heula anjing ancam heula tuluy mana tuh hasilna urang keur muludan ieu we lah ayeuna mantos we hiji wae innamal mu'minuna ikhwatun sanyana jalma iman teh dulu wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun ayat Quran nama jadi urang dina muludan teh urang kudu salembur jadi dulu salembur jadi dulu pan lamun urang geus jadi dulur mah insyaallah bila mana urang butuh duit teh kita bakal dibere dukungan bakal duit didukung heula anak duit bae tuh kayak geus boga dukungan kayak insyaallah bakal dibere doa wah heula duit pan terima
Jadi urang kudu resep muludan model ieu hasil tina muludan teh urang salembur kudu jadi dulu ulah nepikeun ka pagirang-girang tampian. Oh ieu mah resep pikiran, oh ieu mah tara, ieu mah NU, ieu mah Muhammadiyah. Ulah kitu kabeh salembur. Ulah nepikeun ka ngalaman kamari aya ta daerah mana teh antapani teu salah urang Cipodas anu ngantulkeun beuting-beuting dar neneangan naon teh kapan nepi ka unggal masjid teu dibere. Naudzubillah ini dari pirang ada beda organisasi, ulah gitu urang. Jadi dia mah aya beuneu kudu siap urang kudu kaki-kaki. Kade jeung deui da usum aya nu cilaka, usum aya nu kabanjiran, runtuh atawa naon dan sebagainya gempa bumi moal ditanya heula agama naon. Moal ditanya suka ieu NU atawa Muhammadiyah, moal kitu. Usum kabanjiran turungan we, kajian teh teuing lain agama Islam, tah kitu. Ya mata kupingkeun hasil tina muludan nu ayeuna mah sakedik we. Ya ayeuna ge memang geus kurit ibu-ibu ge geus cangkel katingali bapak-bapak ge geus deungeunna tuh aya dahar ge geus di dahar beak dahareunna. Jawab di kuda teras ka ditu, kuda teras ka Cicadas. Bapak-bapak nu ieu we nu awet mah dahareunna teh. Jangan sarupa teu hayang. Mata ka di dieu kudu deukeut di sorban, kudu deukeut ajengan. Kabagean dahareunna. Mau dieu bisa. Nyaho. Ya, kudu deket dengan teh kitu, teu kudu digeroan, teu tuangeun oge tingali deket ajengan. Mun teu deket ajengan deket RW, tutur-tutur we ciur RW teh. Insyaallah berubah dahareun. Nya RW nya. Sing banyak yuswa RW. Kajengkeun, mana atuh hasil dina muludan nu ayeuna urang nyanda ka sauran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masaknu wujudan talab walakinna saknu antur saqo husnal adab. Nu disebut kamuliaan teh lain hasil segala cita-cita, tapi nu disebut kamuliaan teh urang dibere adab, dibere. Cari deui ngomong kabeh dibere adab. Nu hese naon adab teh? Tata krama sopan santun. Ieu mah salat teu sirna dilejep salat oge. Nya tiga bio teh anak saha teh bio teh anak RW teh anak usakili teh ngahong teh anak DKM nu jelas mah tiap ngaji diminta hoer karena itu anak teh teu lupatan indungna kan leweh tadi ayo ieu mah ayo aing goblok aya begitu beureuna ieu kunaon teh we sering carek teu boga adab da urang tadina geuing ngawarahna ge daharna kitu make adab masakna gitu make adab. Kalau baheula geus kalau make adab. Rek sare ada seulak sepuh kapungkur mah. Pan urang mah goreda hedeng di hees. Nya kudu heula sepuh kapungkur mah. Dibiasakeun. Bade bobo wudu bade diancuk ka kamar jeung ngurung seuleuh. Ayeuna mah teu ada ka salaki oge. Dari salaki teh da geus kadang muludan di dieu teh balik teh assalamualaikum udang bawa jiran eta sema buka barang dibuka si goblok sudah teh saha sentuh ka salaki pedah biasana tara assalamualaikum kudu nama di papa kaya salaki teh pok assalamualaikum Allah ya nabi salam alaika ya rasul kudu nama kitu calik salam bari dipencet kasok kitu teh tara da kacampo kalau dagang ge hees wae selain mah kudu nanti diambungkeun salaki teh dan nanti disuntangan cerkot gitu aya dagang lagi mah teh parantos tuang tajan ayo tuang sareng naon kaulan hayam jeung daging sakedah pada nasib betak ka warung asal kitu teh turutan teh pada bawa heula pada tuang heula kitu kudu teh biasakeun sing romantis ganti teh ka salaki ge kudu nyebut aa kalau nyebut ngaran kudu make ada make ada atau nyebut ieu jadi modal disebut ngaran abong-abongna salakina teh sahandapeun ngaranna Mas Puder. Mereka
patut saya kelakuan gitu teh. Kudu ada nu ya nu kudu ulah disebut ngaran teh, nu ulah disebut ngaranna hiji guru, dua salaki, tilu indung bapa, opat mitoha, disebut ngaranna eta. Kamu anu mama we, mama akang emang ieu mah bapak sorangan oge. Ieu mah budak teh pandiwarah nya ngaranna budak teu ni itu bari kita. Begitu ku tatangga ih dasar cenah budak teh anu, jadi budak teh nyaho. Bener dibiasakeun manggil teh budak teh. Aya aab, aya aba, aya abi, aya uum, aya umi, aya uma, biasakeun. Biasa ada kolotan euy nyindingan deui kampung-kampung pan nyebut ngaran pan hareupeun budak lah kitu ngabakeun, ngabapakeun. Jadi budak teh biasa. Ngabaraha ada hese mah. Tadi urang mah kental deui adabna usul kitu teh di berjamaah pan pak kieu mangga ajengan we ajengan lila atuh makmum teh ada hese kita lebih ke bisa sultan heula ari nu sejen mah tadi kieu teh kalenyang we nu sejen mah da urang mah pan aya keneh mah kolot mangga kolot heula kan kitu di urang teh kudu dibiasakeun kana nagih naon teh menang nginjem oge misalkeun aya nu nginjem linggis ka urang nagihan teh ka budak teh yo dengekeun heula yo erek nyokot teh yo si dengekeun heula ka pakah yo pade namut linggis padahal linggis teh urang pade namut linggis mana mitos teu diangge kan kitu ayeuna malah linggis teh geus dipake beli lagi koy halain kitu eta teh make adab urang kudu nganggo adab. Nah, bisa jadi urang mah dina dikir ge teu make adab urang. Bisa jadi salat ge teu make adab urang. Salat jasad mah urang seriusan lah ngajina ieu. Salat jasad mah ngan hate mamawa najis eta di antara dina tanwirul qulub sakadar teu dina tanwirul qulub disebatkeun aya nu disebat najis maknawi. Najis naon cenah? Maknawi najis nu teu katempo beusina loba pisan di antarana pangjegerna hasud. Naon cenah? Hasud. Ari hasud teh naon? Nikah ngewa meunah batur, nikah ngewa nikmat batur. Eta teh hasil tina eueuh adab tadi. Yang ngaji diwarah adab henteu matak diabdi mah nu digedekeun adab. Keun itu katalah susurakan menukar itu adab heula penting-penting. Jadi ulah lebihkan kau suruh ngaji, siling cincang nukar itu kali. Pokoknya bae budak mah tong dicari cenah kena belikan cenah hese deui cenah ngajakna alasan eta mah. Da teu cukup. Tah si mah teh kaluar. Kacai sebelah benar. Jadi hasil tina murudan ayeuna urang dipaksa kudu diajar adab paksakeun. Mana contohna jika mana ada aya dina bidayatul hidayah ada bungkul eta tata krama di antarana mana memeh bobo saeus wudu teh tong waka ngagebrah heula baca heula bismillah 20 hiji kali bismillahirrahmanirrahim 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 kita sok kitu tara palingan loba imah kahuruan loba harta kapalingan dah kitu hesna kuduna ina biasakeun memeh bobo teh maca heula bismillah 20 hiji kali kita sing bener macakan bismillahirrahmanirrahim 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 kade ulah salah denge ulah begitu ka bismillah 2 hiji bismillah 2 hiji tapi tenan kitu eta adabna di antara teras mun tiasa mah ngabentuk huruf mim mun bisa mah mayuna teh rada ka jika mayit neng mayun ka mana ka kiblat mayuna teh namun bisa arinya usum ka dituna kudunang para kudunang ge mah urusan urang geus librang sadayana aya tata carana adus wae kuduna mah pan mepet ka belah genca kitu ieu netekan buku aya ada bener kade belah mana heula
mun sampean belah mana heula pan hadena mah sampean mah cingir ka cingir gitu. Ngawa wae pan adabna ulah bari nyarita abdi mah heula dicarekan ku bapak usum dahar di polototan cicing ya beak atuh ieu teh kumpul mah aya berdahar cicing sia betah abdi keur dahar jempe padahal nyaho teh dina angeun kacang teh ya cap-cap murah nya dibeuteung meureun ka dieu teu bani ngomong teu bani ngabeja teh cek bapak teh ulah ngomong geus beres karek di bejaan bapak tadi teh angeun kacang teh kapulagan tah teh cap-cap nah teu lain ngomong pancet bapak ulah tuh ngaji teh kudu dibawa gelo wae kieu karek ngabaranggungan kudu diajar ada teh naon etika teh sopan santun heulakeun mah eta lain ulah nalar susuratan lain ulah ngan pakekeun mah eta adab diajar adab kasaluhureun kumaha kasahandapeun kumaha usum ieu kudu kumaha jadi ieu mah rata-rata supaya jempe we budak teh bere HP bari jeung teu ditinggali budak teh lalajon naon da apaleun kayak usum budak hese dirobah gitu. Ih kamari abdi pan abdi dikersakeun kudu ngajar di PGRI ieu program kabupaten kamari kepala sekolah nyampeurkeun ka abdi jeung guru-guru naon aya budak teu gauk ngadenge sorak dong kieu atuh da langsung padahal teu geuring teh kieu langsung nyampeurkeun heula ngadadak campur geus mah bubar anu kitu teh geuring deui pananeh ai sakolambung dahar embuk usum aya nu kitu nah karena teh nyaho ada aya gitu di dia alhamdulillah lain ulah kana senina lain ulah kana abdi resep seni mah abdi timimiti baheula diajar qasidah kosong lalaki hukul ngajajar al-kautsar baheula teh nepi ka dacan aya ro baheula nepi ka ngalaman nepi ka didago tah qasidah kieu ngajajar di tong dalar suku nanti kieu we geuningan band keprek disebut teh tapi kepahili pancuk teh eta mah suku abdi di depan tau ibu-ibu teu ngalaman ya tinggali tau tapi bagian pasar kilu tau bapak mah teh abdi mah nepi ka jambatan ayeuna hafal keneh lagu nangis diajar lagi kudu ngajar santri mawadotong abadi dole mah nincak wantung duka waduh kesahan tekeneh pintung seni mah baik-baik naon oge kan kudu make ada itu rek diajar ngaos Quran make lagam bisa kudu diajar pat alladzi mardakabu kajawer-jawer bisa abdi kudu bisa seni kudu resep kana seni bismillah damel wiwitan keur anyar panganten kangajengan segala we hayang balik duh aing ngaji geus rada gelo cenah ieu nyawer beuna sesama nu gelo mah sok ieu Ustaz pomanya ilmu geus resmi jadi istri masing turut kasalaki sanajan mah eta salakina bau tai seni mamangga wae ngan ulah bohong kana ada kata warah adab teh di dieu ya ayeuna lamun dibiasakeun di teu nabi mah diajarkeunana jiga kieu model salat oge jiga pagar betis hiji kolot tengah budak hiji
hiji budak hiji kolot jeung budak lain ieu mah dibawa budak teh ka masjid yang naon ngarah wawuh cenah ka masjid ari kitu teh budak teh der diabun atuh kolot keur salat oge dilengkahan itu ieu mah di ditu di dieu mitahul khoer gitu siapa yang tak pausan geulit dan berkat insyaallah ayeuna mulai meureun tuang diajar butieu tumpul kitu hese diajar teh sasaha nya tata kolan kitu seni babari mah hese mah ada pan kolot baheula ajaran dina Bang Barung ge ulah sing bareng teh aya di kitu yurisul pakro lain unggul ngahalangan jalan ngawaris karena fakir naon ari fakir leuwih ti miskin di bawah garis kemiskinan fakir tina naon fakir teh basa urang nama balangsak tina naon lain dina duit wae tenang hate ge oh gara-gara nyarane kana salah saiki lawang model kitu kan urang gapalnya tuluy ngaduruk bawang aya dina tali pula tak adab teh loba adab teh kolot baheula mah ilmu teu pati sabaraha ka pangandian jauh dausan lagi benang ka itung baheula mah teu jiga ayeuna TTI ustaz TTI ustaz kabari ayeuna patak lamun dicarek ti dieu teh tinggal dina we ka pangandian nu itung akhirna mah kitu patak ustaz teh palalageun teu deukeun nyepret ayeuna da bisi dina santri teh ieu mah diteun abdi aya dieu mah beda pasti jauh gitu jeung ayeuna mah diilung bapana ayeuna mah lamun dikitu ku guru ngaji teh langsung laporan ayeuna mah gitu padahal zaman abdi mah boro-boro guru ngaji guru SD ge dibikasieun meh asup sakola teh kararieu lamun teh kabeh ngajajar kira-kira buku panjang cepret patak pangih di jalan di mana-mana ge suntangan we ka guru SD itu nerap ari make adab ari ayeuna pangih di jalan ge geus teu wawuh we guru ngaji teh sok gara-gara budak urang geus teu wawuh jeung guruna budak urang saha cing mengajar anak urang saha teu wawuh urang mah ka ustaz mah di mana-mana oge kayak lamun geus kalilit hutang loba masalah mah wawuh jeung ustaz teh kitu lain ngomong intina tos da ieu geus jam 4 tadi keur teh jam 11 jam 3 nya geus sajamnya cekap barenya cekap cekapnya teu bae kadina teu rame wios biasa. Nah, jadi urang muludan teh kudu aya hasilna naon disyarat ayeuna mah urang kudu ditingkatkeun adab. Naon adab teh tata krama. Tadi terus diaos baca kita kan. Muludan serius usaha kumaha haji. Alhamdulillah. Pokona mah Pak Ustaz sadayana sing paranjang yuswa PDKM oge sami rezekina sing dibarokahkeun dan kitu disyarat ayeuna urang kakompakan kudu dijaga sadayana umat Kanjeng Nabi eta dulur ayeuna urang aduna we nya atosna da siapa geus dari dong ngajina nya dari lakoi ka dari dong mah jadi pahalanya banyak dan kitu campur nyanyi ayo coba tunggulkeun heula masakana simpen heula jabatanana simpen pangoraan simpen kapangkatan urang embongkeun yen urang mah jalmi anu la haula wala quwata teu daya teu upaya urang anu sasarangan cuban ari kuseuran model kieu mah aya salah saurang nu diijabah urang muntang kanu diijabahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tahabu lana biha ismikal a'zam alladzi bihi ata'ana wa akramana wa adhamana jami'u makhluqatik wa tarzuqna bihi tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa tamama maghfiratik wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta min yaumi khalaqta dunya ila yaumi tuhsaru bihil khalaiqu ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten muka suhun nasib kuring makieu capoka bisa lemes